Kajian surat nomor ke-80, surat Abasa anu hartosna bermuka masam. Dina bahasa Sunda disebut Kurawun Hasim. Bahasa Indonesia bermuka masam, bahasa Sunda Kurawun Hasim. Teu marah mai, urang aos heula sasarengan di ayat 1 dugi ka tamat dugi ka ayat 42. Semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilan insanu ma akfar min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddar thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa'aqbar thumma idza syaa'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara bal yanzuril insanu ila ta'ami anna sababna sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habban wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa habba mata'an lakum wa li'an'amikum wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi
yaumaidin sya'nu yughni wujuhun yaumaidin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yaumaidin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah shadaqallahul azim. Salajengna tarjamahna abasa wa tawalla anjeunna Nabi Muhammad kurawud haseum wa tawalla sarta anjeunna ngabalieur angja ahul ahma yen datang ka anjeunna namu nyaeta Abdullah bin Ummi Maktum jalma anu lolong wa ma yudrika la'an lahu yazakka jeung anjeun mungkin teu apal boa-boa eta teh anjeunna teh Abdullah bin Ummi Maktum teh rek bertobat rek ngasucikeun dirina au yazakaru atawa mungkin oge erek neangan ilmu fatang fa'ahu zikro maka mudah-mudahan eta ilmu teh keur anjeunna teh baris manfaat. Amma manistauna anapun ari jalma anu beunghar eta tokoh Quraisy anu datang ka anjeun namu ka anjeun faang ta'lahu tasodda ku anjeun diperhatikeun pisan di payunan wa ma alaika alla yazakka padahal da teu aya dosa pikeun anjeun lamun manehna teu iman oge wa amma mangja'aka yas'a jeung anapun jalma anu datang ka anjeun gagancangan nyaeta Abdullah bin Ummi Maktum wa huwa yahsya jeung manehna teh geus aya rasa sieun ku Gusti Allah fa anta anhu talaha maka ku anjeun dihare-harekeun kala tamaka ulah kitu innaha tazkirah sanjana ari ieu pelajaran ari Al-Qur'an teh pepeling ilmu pamangsa azakaroh bikin sing saha bae jalma anu neangan ilmu fi suhufim mukarramah dina suhuf dina lambaran anu dimulyakeun marfu'ah anu diluhurkeun mutahharoh anu disucikeun bi aidi safaroh anu aya dina panangan para malaikat kiromim baroro malaikat teh anu dimulyakeun malaikat teh anu sararae kutilal insan ma akfaro cilaka jalma kusabab kufur berlaku kafir min ayyi syai'in khalaqo natina naon jalma teh diciptakeun ku Gusti Allah min nutfah jalma teh diciptakeun asalna tina cai mani tina sperma khalaqahu faqaddarahu
Gusti Allah nyiptakeunana nyiptakeun manusia kalawan geus ditangtukeun umurna ditangtukeun nasibna ditangtukeun rezekina summa sabila yasara tuluy Gusti Allah masihan jalan anu gampang erek nuturkeun jalan hirup teh bener erek jadi jalan anu teu bener summa amatahu fa akbaro tuluy Gusti Allah ngamaotkeun ka jalma teh tuluy manusia teh dikuburkeun arwahna disimpen di alam barzah summa idza syaa angsyara tuluy Gusti Allah jalma teh engke teh dibangkitkeun deui sanggeusna maot teh dihirupan deui kala lama yaqdi ma amaro maka ulah kitu geuning jalma teh loba anu can ngalaksanakeun kana parentah-parentah mantenna fal yang zuril insanu ila ta'amih maka prak manusia teh geura merhatikeun kana tuangeunana in anna sobabnal ma'a sobba saesuna kami Gusti Allah nurunkeun hujan anu hujan lebat tercurah summa syaqaqnal ardo syaqqa tuluy kami Gusti Allah teh nyuburkeun ieu bumi ieu taneuh fa ambatna fiha habba mangka ku kami dijadikeun pirang-pirang sisikian wa inaba jeung anggur wa qodba jeung sayur-sayuran wa zaituna jeung zaitun tangka zaitun wa nakhla jeung korma wa hadaika gulba jeung kebon-kebon ngemploh wa fakihatan jeung buah-buahan wa abba jeung pirang-pirang cucukutan mata lakum walian amikum ta eta teh kasenangan keur aranjeun keur manusia sarta keur ingon-ingon aranjeun faida jaati sokhoh maka di mana geus datang tiupan nyaeta poe kiamah yauma yafirul mar'u min ahi dina poe eta jalma-jalma lalumpatan ngajauhan ti dulurna wa ummihi ngajauhan ti indungna wa abihi ngajauhan ti bapana wa sahibatihi ngajauhan ti pamajikan atawa ti salakina wa banihi jeung ngajauhan ti anakna likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yugni sababina poe eta tiap jalma sibuk nguruskeun mikirkeun nasib dirina wujuhu yauma idzin musfirah dina poe kiamah seueur jalma-jalma anu marahmai nu wajahna katempona bungah dohikatan seri mustabsyirah bagja bunga wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabara jeung loba deui jalma-jalma anu beungeut-beungeutna teh cakeutreuk geuneuk tarhaquha qotaro anu geus nempel kana eta wajahna penampilanana anu hidung cakeutreuk hidung ulaika humul kafaroh ta eta teh anu wajahna cakeutreuk hidung teh eta teh jalma-jalma anu kafir waktu di dunia teh kafir ingkar al fajaroh sarta lacut loba migawe pagawean-pagawean dosa. Nah salajengna urang jelaskeun
aya opat tema dina ieu. Kahiji bab akhlak. Ku Gusti Allah metodena nganggo metode studi kasus belajar tina kajadian. Hiji waktu ya asbabun nuzulna Nabi Muhammad teh di bumina nuju mayunan para tokoh Quraisy, jalma-jalma kafir, jalma musyrik. Nuju kitu tuluy torojol Abdullah bin Ummi Maktum, jalma miskin kalawan kaayaan teh teu bisa ningal lolong. Bakat kusibukna Nabi Muhammad mayunan ieu tamu-tamu para gegeden sehingga Nabi Muhammad can sempet mayunan tamu berikutna nyaeta Abdullah bin Ummi Maktum. Bahkan salaku manusia biasa, manusia kalebet bagi Nabi Muhammad aya rasa kecewa kulantaran ngarasa terganggu nalika anjeunna nuju ngadakwahan ieu para genduk Quraisy, sehingga ku Gusti Allah dikalamkeun abasa wa tawalla anja ahul akma. Nabi Muhammad kurawud Hasyim bahkan temayunan ngabalieun. Tamaka Nabi Muhammad mah kulantaran Rasul dimaksum. Jadi lamun berbuat salah teh langsung ditegur supaya segera bertobat. Beda kan urang teu ditegur langsung. Urang mah lamun ngalakukeun kasalahan sok terus tongoy dina kasalahan lila rek tobat rek ngarobah tina bener tina salah kana bener suprada hese supaya lila. Jadi pelajaran kahiji itu pelajaran akhlak nyaeta urang teh sing bisa ramah, sing bisa marah mai. Ulah urang teh menampilkan wajah anu bermuka masam, ulah kurawud Hasyim, komo deui kurawud hangseur bau gitu. Urang sing ajaran Islam teh ngajarkeun urang teh penampilan teh sing ramah. Jadi ajaran ti Gusti Allah cirina jalma mukmin, jalma muslimah salawasna teh marahmai, ramah gitu. Ulah nampilkeun bagedut, baeud gitu nya. Sabab tangtu jalma bakal kecewa, bakal nyeri hate lamun disanghareupan disikapi ku bagedut gitu nya. Contoh lamun urang upamana namu tuluy pun boga imah teh dibaeudan jamedut, tangtu urang bakal tersinggung nyeri hate. Lantaran kitu tak urang itu diajarkeun ku Gusti Allah kudu ngapimilik sifat sikap anu ramah, anu marahmai. Itu bagian kahiji, itu ajaran akhlak. Bagian kedua, manusia utilal ingsan ma'akfaroh min ayyi syai'in khalaqoh min nutfah khalaqahu faqaddaro.
sing inget manusia teh diciptakeun ku Gusti Allah tina satetes air mani. Dalam Nabi Adam langsung tina taneum. Turunan Nabi Adam yang urang prosesna diawali tina sperma. Tupan hanya sekedar setetes air mani. Ulah dugikeun ka urang kukur nikmat, kukur ka Gusti Allah. Jadi urang sing takwa ka Gusti Allah. Jadi proses reproduksi manusia diawali tina sperma. Nya usia masih keneh ngora ku Gusti Allah, boh perempuan awewe dibere subur, dibere kesuburan sel telur. Eta kesuburan mulai mengurangi di umur 35 tahun. Lamun geus umur 35 tahun kasuburan awewe teh tos menurun. Tuluy dimulai di sekitar usia 45 tahun atau rugi ke 55 tahun tos ngawitan proses menopause. Jadi tos kusabab sel telurna tos hampir seep gitu. Di usia 35 tahun 45 tahun aya tos ngawitan menopause, aya 35 tahun 60 tahun sehingga mempengaruhi di mana geus menopause mah semangat karena reproduksi, karena hubungan sebadan suami istri geus pasti menurun, geus leungit hasratna gitu. Nya kitu deui lalaki di mana usia geus lanjut geus 60 tahunan jeung saterasna maka menurun spermana kusabab testisna tos ngawitan ngirangan produksi sperma. Ya testis teh sikina sabab sperma teh diproses ku sikina panalaki boga siki dua. Siki dua eta teh memproduksi sperma. Di mana geus umur 60 tahunan sperma na geus saeutik sehingga semangat reproduksi hubungan sebadan geus tangtu 60 tahunan leuwih bakal menurun. Ngan pedah lalaki rada leuwih usia lanjut masih kene, di mana perempuan geus leuwih ti heula hilangna rasa berkeinginan bikin reproduksi hubungan sebadan. Tah sing ingat yen manusia teh sararea oge dijieuna tina sperma lain tina emas. Jadi ulah sok olo-olo lah kitu manusia. Sing ingat kana purwa daksi ya gitu. Sarara ge sarua tina sperma. Itu teh aya nu leuwih aya langkungna. Nah diemutan ku Gusti Allah cing ulah jadi jalma anu sombong, komo deui sombong ka Gusti Allah. Itu teu taat, teu patuh, teu takwa. Padahal ku Gusti Allah manusia teh ala kadarna mung dijieun tina sperma. Salajengna pelajaran ukatilu perhatikeun manusia kana tuangeun dikawitan tina kalimah fal yang duril insanu ila to'ami. Perhatikeun hayku manusia eta tuangeun, perhatikeun ulah sagala dituang
mana anu matak manfaat mana anu teu manfaat. Anna sobabnal ma'a soba kami nurunkeun masihan tuangeun ka aranjeun teh dikawitan ku carana nurunkeun hujan. Jadi kumaha carana Gusti Allah masihan tuangeun ka urang ka manusia. Maka dikawitan Gusti Allah nurunkeun hujan. Anna sobabnal ma'a soba kami nurunkeun hujan. Jadi jalma bisa barang tuang, urang bisa barang tuang, eta teh dikawitan ku Gusti Allah nurunkeun heula hujan gitu. Ari hujan prosesna ku Gusti Allah panon poe nyorot kana laut. Tuluy eta laut teh nguap jadi awan. Engke awan turun sabab dina awan teh butir-butir air, maka eta awan turun jadi hujan. Jadi hujan tergantung karena ayana panon poe. Nah contohna urang di Indonesia lamun ti November, Desember, Januari, Februari, Maret tangtu geus cenderung musim hujan. Kulantaran panon poe nalika November dugi ka Maret aya di belah wetan belah kidul, belah wetan tapi ngeret ka kidul, maka meneran pisan nyorotna kana laut anu lega, kana laut Hindia, kana laut Cina, sehingga geus cenderung di November, Desember, Januari, Februari, Maret eta musim hujan. Tapi lamun ngawitan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September eta mungkin di Indonesia musim halodo. Kusabab panon poe di belah wetana waktu terbit teh belah kaler, wetan ngaler. Daerah nu disorot ku panon poe lolobana darat. Contohna daratan Australia. Jadi lamun panon poe nyorotna kana darat itu mengandung awan. Maka di Indonesia munti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober memungkinkan usum halodo gitu. Tapi di negara nu sejen mungkin usum hujan gitu. Jadi tetap Gusti Allah nurunkeun hujan eta teh mimiti carana Gusti Allah masihan rezeki. Jadi hujan teh eta teh rezeki gitu. Summa syaqaqnal ardo syaqqa paambatna biha habba. Tuluy kuturuna eta hujan teh ieu dunia teh taneuh teh jadi gemur. Maka geus gemur. Kituna kuturuna hujan taneuh geus gemur sisikian jararadi gitu. Maka sisikian jararadi keluar akar. Jadi tanahna geus teu teuas, akar bisa nembus kana taneuh gitu. Ari tatangkalan butuh barang dahar. Jadi lain jelema unggul butuh barang dahar, lain sasatuan unggul. Tatangkalan oge butuh barang dahar. Naon anu didahar ku tatangkalan tina jero taneuh. Nah urang sok apal mun dina karung gemuk sok diaksaraan geunan contohna NPK. Eta teh singkatan kan NPK. Mun urang meuli gemuk ka toko aya aranan NPK. Singkatan tina nitrogen, fosfor, kalium gitu. Dina taneuh teh geus aya nitrogen, fosfor,
kalium. Sabab tatangkalan perlu keur ngagedekeun tangkal supaya daunna loba. Keur ngagedekeun tangkal jeung daunna loba eta akar teh nyedot nitrogen gitu. Tuluy kan tatangkalan teh perlu bikin kembangan buahan, maka akar nyedot fosfor gitu. Tatangkalan perlu tangkalna kuat, tahan lama, teku bakteri, maka tatangkalan perlu kalium supaya kuat. Nah tuh urang make jeung bangsa petani lamun melak ka urang mun pepelakan sok meuli NPK eta mah bantuan da sajana mah teu nganggo umuk ge. Geus kitu da geus aya na taneuh, aya NPK gitu. Ngan ieu mah ngabantu dibantuan ku pupuk meuli ti toko nya NPK eta nitrogen, fosfor, kalium. Tuh. Ulah sarupa, lamun sarupa upamana meuli urea unggul. Ayo urea mah teu komplit, ari urea mah nitrogen unggul. Jadi lamun ngagemukna upamana ku urea unggul ngan tangkal alus, daun loba ke gabung gitu. Jadi kudu komplit ku NPK. Nah contohnya. Nah ku Gusti Allah teh dikitukeun tah gitu. Urang teh dipasihan, teh rezeki teh ti dieu ye. Engke geus jadi buahna, kan urang ditua. Gitu. Urang teh butuh buahna, butuh daunna. Geuningan eta teh umpamana taneuh teh eta keneh padahal bahkan kadang-kadang urang melak teh dina polybag misalnya ari melak cabe buahna lada, ari melak tomat buahna amis aya hasil mah, ari melak paria pahit padahal taneuhna eta keneh. Naha ari nu didahar ku tatangkalan beda sarua. Nu didaharna teh eta tilu rupa eta nitrogen, fosfor, kalium. Nah itu jadi beda gitu. Jadi beda ari melak cabe buahna lada. Ieu sakabeh tatangkalan, sakabeh buah-buahan itu dina jero eta buahna teh aya proses metabolisme. Lamun dina cabe dina jerona aya nu bodasan paragi nempel sikina ta eta teh anu ngalakukeun ngarobah dina nu tilu rupa tadi dirobah ku cabe mah jadi lada. Tadi nu ngarobahna eta tuluy dina tomat sarua, dina tomat dina jerona anu nempel paragi sikina eta dagingna sarua ngalakukeun metabolisme, proses ngarobah tina tadi dahareun tina jero taneuh dirobah jadi amis, jadi hasil. Melakeun paria, da paria ge sarua kan dina jerona teh aya nu bodasna nu paragi nempel sikina eta tah nu ngarobahna teh gitu. Paria jadi pahit gitu tah. Eta teh pahit teh sajana mah racun pikeun supaya ulah didahar ku sasatoan ngajaga diri gitu. Tapi lamun didahar ku jelema mah jadi alus teh, jadi obat gitu. Lamun jalma upamana dagingna amis daging, darahna darah ngandung gula darah gitu. Nah sekali-kali kudu ngadahar paria. Jadi jelema mah daging teh kudu pahit daging, paham tulang supaya ulah babari kaserang ku penyakit. Jadi Gusti Allah nyiptakeun
pirang-pirang bumbuahan sayur-sayuran eta teh supaya jalma teh sehat. Jadi sehatna jalma teh kahiji ku tadi teh ku rezeki ti Gusti Allah, kutuangan gitunya. Kutuangan tadi diciptakeun tumbuh-tumbuhan eta teh supaya urang teh sehat, supaya urang teh cerdas. Margi tina tumbuh-tumbuhan teh boh nasi nya sangu gitunya, boh sayur-sayuran, boh buah-buahan eta teh supaya urang teh sehat. Margi dina diri urang aya sami kene tadi teh dirobah, aya metabolisme di urang ge Pak. Nu tadi tuangeun urang barang tuang, sangu dituang, buah-buahan dituang, sayuran dituang. Eta dina diri urang terjadi metabolisme dirobah jadi naon? Jadi tanaga. Mun urang barang tuang, jadi urang jadi boga tanaga. Mun urang barang tuang, urang bisa bernapas. Urang barang tuang, urang jadi cerdas gitu. Margi kacerdasan teh nomor kahiji mah tina tuangeun. Jadi urang kedah barang tuang sing leres. Eta teh bakal jadi kana pertumbuhan oge supaya urang jadi cerdas. Salian tina tuangeun nya urang we tolabul ilmi. Mun hayang cerdas, hayang pinter, tuangeun urang sing sae kitu je. Contohna tadi teh sayur-sayuran, tina berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nya ditambah deui pan Gusti Allah teh nyiptakeun sasatoan. Tina sasatoan oge nyiptakeun lauk, nya lauk. Jadi cerdas teh tidinya nya tina tuangeun, tina tatangkalan, tina sasatoan. Contohna sasatoan mah makan daging sapi, makan telur ayam, mun lauk makan ikan. Eta teh mata timbulkeun kacerdasan, oge pertumbuhan. Oge ku Gusti Allah urang dipasihan rasa ngantuk ya, tidur. Eta teh tidur teh kanggo kesehatan gitu. Ngan ulah loba teuing sam aya nu mangaruhan kulantaran loba teuing barang tuang tunuh loba teuing eta ge kitu. Loba teuing barang tuang bakal tunuh eta oge gitu. Ulah loba teuing tidur oge gitu ya, cukup 8 jam lah gitu tina sehari semalam gitu. Anna sobabnal ma'a sobba summa saqaqnal ardo saqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qodba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa bulba wa faqihatau wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Nah Gusti Allah nyiptakeun ieu pirang-pirang tatangkalan beda-beda rasa gitu. Ieu teh kasenangan keur aranjeun mata alakum keur kasenangan. Alhamdulillah ngarah jelema teh barunga senang diciptakeun pirang-pirang tuangeun, pirang-pirang tatangkalan, sasatoan, ikan. Wali an amikum jeung pikeun ingon-ingon. Tapi rapuh urang teu bersyukur ka Gusti Allah. Gusti Allah nyiptakeun pirang-pirang tumbuh-tumbuhan. Piraku ta urang teh teu bersyukur. Tah ieu teh ngawitan rezeki. Anapun urang sok ngadoa tina kasusah, misal ya Allah habib teh aya kasusah ieu hutang can kabayar, pangabutuh can kacumpona, abdi teh butuh artos, butuh duit. Ning teu menta hujan nya, nu dipenta teh duit. Eta teh anger prosesna mah tinu tadi teh ya.
tina hujan keneh nya. Hujan ngahasilkeun upamana sayur-sayuran, ngahasilkeun buah-buahan. Tuluy kun boga buah-buahan, kun boga sayuran teh dijual ka agen ku pembeli anu loba ku banar. Engke ku agen dijual ka pengecer. Pengecer tuluy ngajual ka konsumen, ka masyarakat. Nah, ieu supaya jalma teh kabagean anu lain tukang tani seperti guru, tentara, polisi, pejabat kan teu melak gitu. Tapi pan aranjeuna butuh buah-buahan, butuh ku sangu, ku padi gitu. Tah maka pamarentah nyiptakeun ngadamel duit ya. Jieun we duit diperuri di percetakan uang Republik Indonesia. Pamarentah teh butuh ku pejabat, ku tanaga, ku menteri, ku gubernur, ku bupati, ku guru, ku tentara dibayar ku pamarentah ku duit gitu. Maka duitna ku jalma-jalma narima duit dibalanya ke gitu. Tah urang tadi urang tadi pentana teh duit ya gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Sakurang ge pangna boga duit atuh ujug-ujug ti Gusti Allah duitna dianterkeun ka urang. Tapi pangna urang boga duit teh naha urang ngadagangkeun barang ngawarung upamana atanapi urang ngadagangkeun tanaga jadi penjahit misalnya ngapun anu barang pesanan anu sejen pandipasihan duit. Jadi kurang intina menta rezeki sanajan dipentana duit proses nama sirkulasi nama anger ngawitanana rezeki teh tina hujan gitu. Nah, tilu pelajaran kaopat nama pelajaran Gusti Allah ngemutan yen urang teh bakal maut jeung engke di akhirat sebagian wajah-wajah teh wujuhu yauma idzin musfirah, wajah-wajah anu berseri-seri nyaeta jalma-jalma anu bakal dijadikeun ahli surga. Jeung bakal aya wajah-wajah yauma izin alaiha gobaroh jeung jalma-jalma anu wajahna caketreung kulantaran keur waktu di dunyana ingkar, waktu di dunyana loba berbuat dosa. Tah sakitu pelajaran anu ayeuna dibuar tafsir Al-Qur'an surat Abasa sasurat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.